jalan. Kasih jalan. Harunya kasih jalan, kasih jalan. Kasih jalan. Kasih jalan. Pit, kasih jalan. Kasih jalan. Wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng sumping ke masyarakat Desa Saguling, khususnya Ciamis, Jawa Barat, Indonesia. Selamat datang. Aing ngomong bahasa Indonesia, kagok itu ngomongin. Wilujeng sumping, alhamdulillah. Simkuring panggitan kedatangan tamu nyata Kang Dedi anu katelah Haji Uti Wilujeng sumping tak Bapak Aing teh ieu teh tingali hayang di dieu cenah aya tangkal indah sekali Ciamis Saguling katangkalana alhamdulillah subur Kak atuh ka sadayana karombongan anu sami-sami kehola kumat terakhir kan di bawah aing sama para tamu panayagan ya alhamdulillah lebih di mana sih di Purwakarta alhamdulillah di mana di Majalengka ke ayah Subang ayah alhamdulillah dongkap kadil badai ngahibur saha ngahibur masyarakat Desa Edan nah Desa Edan Soho Desa Saguling anu satrasna alhamdulillah yo teh para kepala desa anu beungeutna kararaset tapi teu payu ieu sia teh payu keneh aing kaelehkeun Wilujeng sumping yo Jawa Barat Tuluy Bekasi Barat Bandung Barat daratan padieu rek nonton Kang Dedi sareng ku Edan Wilujeng sumping Bapak Kepala Desa aing mah teu gelo nyebut gelo ke aing gelo teh ngomong nanti kanu gelo tapi ngabangun nama Edan karunyana Edan ke masyarakat eta aing ngomong mah jika nu gelo aing aya ku gelo di Purwakarta anu ngaranna Cik saha Cik saha tah empo deuleu tapi eueuh kawani ku bisa gede tai eueuh kawani sia Kang Balung cenah di abring-abring ku bodake Balung Edan Wilujeng sumping oh Balung gelo jeung nu Edan geus 11-12 Wilujeng sumping Kang mudah-mudahan mimpin masyarakat nanya sing sukses ka mana oh sasalam heula ka dieu ami kadeuleun tuh nu gelo jeung nu Edan tah deuleu tuh deuleu tato nage deuleu tah ngan aing teh sieun ku tato ieu aing mah sieun sampe ku hampur paur pindah tuh di tengah tah nges aduh iteng daleun nges namung anjing yo aing bunga kada tangan keun samutama eta sakitunya Wilujeng sumping nges nya aing kudu kitu kieu geus da aing geus biasa ieu
namun di nu hajat di nu pangaosan aing lila ieu mah singkat. Nah wilujeng sumping kasadayana ka rombongan penginten Pak Haji alhamdulillah Pak Kadis mana aduh Pak Kadis wilujeng sumping sang kebe aku aing dipentas ya. Dipentas ku aing beak Aya ketua fraksi Gerindra. ti Gerindra mana oh aya dan beak dipentas ku aing Haji Udin wae janggina ka aing ke mek aing dibejakeun sia. Oh, ek mere sapi 20 tahun san wae sapi da sasakuling. Ya jangan sasakuling wae prak numpur luar mah. Domba 20. Sapi 20. Tah. Boleh desa cenah dibangun ngan di tengah mah kubu patung kubu cenah. Heuh daek. Aing kamari geus janji tah jeung Bupati Ciamis. Jadi besok teh Salasa ek berangkat saminggu jeung warga di dieu. Eta sia dikalahkan di dirinya goblok teh. Aduh, dia bisa nyelku teh. Mantung. Dolo awak geus segerimun kidu anjing jeung aing silat di dieu. Oh, jeung aing silat. Aing silat hayu. Ngalongeng hayu. Aing panco di deungan dapat arek. Ada pangsok wasita tuh Haji Udin. Aing di dieu sok aing udah kena talaga ye. Anjing tato nah lusega. Anjing tato alus geus segede tai. Yo. Mun percaya nya. Yo. Iya deh itu tato tuh. Iya tidak. Yo. Yo, empuk. Kanyahoan gua. Hatur nuhun. Hatur nuhun mudah-mudahan Kang Haji disukseskeun. Anjeunna gaduh cita-cita anu mulya. Gaduh cita-cita anu mulia bakal ngamajukan masyarakat Indonesia, Jawa Barat, Ciamis, Saguling bakal. Kela Indonesia presidenna saha? Presidenna hareup. Mudah-mudahan we Prabowo. Wah, tarik ngomongna. Mudah-mudahan we presidenna Prabowo. Dukung Prabowo. Kang Deddy mau ka era turun na mobil ge jeung aing kalah aing mu era. Aing mah lempang manehanna kalah bulung sampah. Aing kapeureuhan ka era anta. Aing ge dibiasakeun begitu turun di mobil di mana we mulung sampah. Jaga kebersihan. Era tukang Deddy mah tuh turun tina Alfamart ge. Aduh, aing turun tina Indomart ge turun tina Alpan ge geus eta we bener ngomong salah mah penting praktek na halus daripada ngomong halus tapi tak bisa eta mending ngomong salah tapi buktina aya tak eta bikin contoh jadi biasakeun kebersihannya. Hatur nuhun. Tak sambutan sim kuring mah kitu ngacabruk tapi ke harti bener kasih teh. Waalaikumsalam. Nggak sulah harap teuing. Kulan mata kadi decage. Mun gering mamoal kadi. Sok volume sona taikeun coba. Hirup mah nyapae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paraun anu kasuhun ninggalih nu dipamrih ajrih kapihatur kahiyang rumuhun. Yang murbeng alam nu ngawasa ieu jagat, jagat gede jagat leutik, alam karasa alam karampa, alam bihari, alam kiwari jeung alam poe isu.
dina peuting ieu urang sami-sami tepung lawung pamprok jonghok patepang rarai sareng urang desa dengekeun sia ku saguling sakali dengekeun naon cenah hari kalimat sate kalimat jamak anu manunggal sekali deui sabab kadieunakeun urang teu pati tengah hari kalimat sate barang loba nu ngahiji urang Sunda aya kanggo di pan ahli sastra urang Sunda sakali deui urang Sunda gaduh hiji pemahaman teologi kunaon Dedi Mulyadi ngomong ki sabab aing ngomong di Galuh meh naon meh urang nengetkeun naon nengetkeun kasakabeh nu di alam dunya yen urang Sunda geus boga ajen teologi ketauhidan memeh ajaran naon we datang ke tempat ieu ari kalimat sate kalimat nu ngahijikeun naon nu dihijikeun rupa-rupa nu diciptakeun dihijikeun na kunaon ku rasa kunaon ku rasa mantake kalimatna kalimat saguling naon artina geus ngahiji nu rupa-rupa warna geus ngahiji nu rupa-rupa carita nu ngahiji nu rupa-rupa cara jadi hiji dihijikeun kunaon ku rasa ku cinta saguling kamanunggalan lamun geus saguling eueuh nu di aku eueuh ku nu jago eueuh ku nu hebat kabeh ge kagungan Gusti nu kagunganana hirup ukur sasamperan awak ukur sasampayan sariring-riring dumadi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah kuring amprok jeung nu edan ge ku Allah diamprokkeun kunaon ku saguling dilandih edan sabab poe ieu jelema ngaku bener kabeh kulantaran ngaku bener kabeh teu pernah ngarasa salah kulantaran teu pernah ngarasa salah unggal poe jelema parebut bener kulantaran unggal poe perebut bener ningang di anggota DPR perebut bener honor gede ningang di rakyat perebut bener naon nu kabagianna silih kadek silih basok silih cekek pasea teu eureun-eureun tatangga jeung tatangga papalimpang kunaon disebut ku edan lamun nu edan mah sagala pantes nyandung pantes da edan bener teu eta ku edan jadi grebeg ku hansip jadi rana ngaranna ge ku edan brand eta teh eta ngambak bernulak cangkeng dewan komono tingali Haji Udin dari diinget ka aing sia sajauh-jauh dapi lain ceuk aing saha nu ngagerakeun ku edan nyebut Haji Udin saha ayo sebutkeun anu ngagerakeun ku edan nyebut Haji Udin saha kunaon nyebut Haji Udin kulantaran sarua edan bener teu nu edan amprok jeung nu edan alus teu jadi bener si edan edan saja aing edan sia ti heula saha sia jeung aing edan ti heula sia kitu nah edan lamun geus edan engke diedankeun jalana urang edankeun aralus rakyatna kan aing kakarek ngadenge aya ku mawa pasien ka rumah sakit teu gableg kanggo BPJS batur dipake ngan aya di tempat ieu nu kuas kitu kalakuan ku bener teh eta ku secara administratif salah edan ku teh edan ngan eta teh bener keun bae sia teh daripada kartu BPJS ieu teu dipake ieu urang nanger mending pake sia teh kudu gering tapi kan nu berlaku di dieu sabab naon kepala rumah sakit teh sieun da kudu edan bener teh yung aing bareng na mobil Alfamart
dan sia Alfamart. Nah mobil Alfamart ditelepon ku pegawai rumah sakit, bapak itu pasiennya harus dikembalikan. Kunaon sabab BPJS nate dibayarna 14 poe karek berlaku sabab teu boga BPJS dipanggilkeun anyar cek kuwuna teh tong dipulangkeun sia rakyat aing eta teh bising modar di imah aing wirang mun sia eta modar di imah teu diubaran cepak anu mayarna saha kumaha sia we aing ngadengekeun di mobil aing seuri nah siga kalakuan aing eta teh naon sababna dengekeun siapa mimpin lamun anjeun boga rakyat gering di rumah sakit dipulangkeun di rumah sakit maut di jalan sia umroh tiap tahun sia haji unggal mangsa salat tiap waktu Allah can tentu narima sabab tanggung jawab anjeun ka rakyat anjeun dengekeun sia pamimpin rakyatna maut kulantaran teu diubaran di rumah sakit sia di hisab sia mungkin di alam kubur ditanya beuleuh ku sia rakyat sia mau ditanya umroh na sia ditanya rakyat sia gering kunaon diangkat teh di kamautna teh diubaran nyebutkeun teh eueuh duitna cenah eueuh nomenklatur anggaranna sia nyandung teu make nomenklatur bener teh kan alasan pejabat teh eta di mana-mana lamun nulungan rakyat nyebutkeun eueuh nomenklatur ari hajat gede teu make nomenklatur SPG dipasukeun teu make nomenklatur sia bisa jeung diri sia kudu jeung rakyat teu bisa ari sia tah nu edan nu kieu turutan kabeh ku sia bangkrut BPJS ya aing karek mangiku sia mengaku di pelebah awe ge teu ditutup-tutup aing mah ka awe tumpakan we Pak dibere duit tara nya cenah dibere cenah ku aing cenah 100 sia pernah teh nganter pasien tapi di bogohan anakna pernah cenah Pak oh anjing tumpakan tuh entuk di bogohan unggul bonceng teh motor butut cenah kan luar biasa di balik ku edan aya sah aya pamajikanana nu narima aya pamajikanana lain bu guru ieu geus TBC sia teh duit dibere tara ditumpakan sering bener teh pegawai negeri jaga gengsi geus ngaboga cerai sih ya untung iya geus siga aing oh sering yang serikeun kabeh tapi di balik itu di antara kaum perempuan ada harapan siapa yang akan jadi istriku kelak anjing aing atuh hati-hati aku kemah aing atuh mung aing mah mung diseleksi ku edan aing nyawa standarna ku edan mah ukuran awena ukur hiji aya napasan yang aya liangan kunaon nyaritakeun kieu balik deui kalimat sa teh kalimat anu nungalkeun antara hukum bihari kiwari jeung poe isuk alam materi jeung alam spiritual teu dipisahkeun manunggal kalimatna sah urang Sunda mapan